saha deui. Ini aja deui. Mana tuh campur? Saha deui. Ayo, kakak. Itu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Hiji urang jatkeun di tempat majelis doa. Buka hiji urang doakeun sahibul hajat Kang Dede bojo sakali mugia digiluran keberkahan ku Allah. Janten kulawargi nu sae putra dunia khitan Cep Abrizam doakeun ku sadayana mugia sejagat generasi Robbi-Robbiyah ngabanggakeun ka sepuhna bahagia di dunia bahagia di akhirat. Buka dua sadaya masyarakat kurang monitor menaka Sindang Sari mugia ku Allah diwuh kaberkahan berkah sagalana berkah semuanya berkah selamanya. Buka tilu nu teu daramang urang doakeun sing didamangkeun ku Allah. Virus corona nu keur melanda dunia ayeuna mugia ku Allah engkal diangkat hidayah. Doakeun sing kuring ge sing cager sareng sing kuring ge ceuk jelema mah keur gering. Mata ka dieu ge dianteur ku anak ku katilu. Winungna diamanatkeun bahwa kakang antar ayah kuduna kuring tetong datang gitu teu ngaji tapi ku sabab diwarang karunya kakang Dede ngonang geus lila kuring teh tilu peuting deui ngaji teh kita ngasa 10 ka ditu mah kuring geus istirahat lah total ting sabaraha bulan. Gering kuring doakeun mudah-mudahan sing sehat lain covid lingon gering teu gering biasa we kacapean teuing meureun kuring. Urang ngadoa jadi mugia sadaya panerja urang ku Allah Subhanahu wa taala qabul nu teu damang sing daramang nu can kawa putra sing gaduh putra nu can saroleh sing saroleh nu aya masalah nasa dalam kahirupan mudah-mudahan wasilah ieu pangaosan ku Allah dipasihan jalan keluar anu sae. Al-Fatihah. Yang mana sesuai lagi kan? Kang Dede ngundang seorang sadayana teu aya sanes hoyong didoakeun ieu putrana Cep Abrizam teh sing soleh. Tos kita tadi ge diaminkeun ku salapang tuh sasidang sari buat kapumpul. Ngabring papa ge jalma nu daratang teh jalma soleh, dalam teu soleh mah malah daratan. Beunah nama panena teh bari dikegepan ku salaki nonton Indosiar menangis lagu eta teh padewan ibu-ibu teh lalajon kitu sinetron teh ayeuna mah kudu kumpul di dieu lamun teu soleh mah sarumping ieu teh teu sumping teh ku kasoleh mugia nu sumping ka dieu numpang tebihna nu papa aya ieu nu papa
bukan motor aya pokoknya nu papa pangtebina insyaallah pangseurna ganjaranana nah bet kitu Pak Jujun margi pangseurna taneuh nu kalengkahanana abdi makana motor atuh Pak Jujun kumaha langkung seueur nu kana motor mah non margina teh aya taneuh nu kaliwat ka tincak ban kabeh komo nu kana mobil mah opat banna ge batak mun ka pangajian yang loba ganjaran tumpak toronton meh 12 ban teh nu hadir teh palura jamaah soleh ya didoakeun ku jamaah soleh cek Abrizam sina soleh yakin Abrizam jadi budak soleh cantang tuh boro-boro ngaranna Abrizam babaturan kuing ngaranna si soleh didoakeun aku ribuan jelema ayeuna teu soleh tukang adu-aduan we aturan domare dikurbankeun diadukeun heula ku si soleh ngadulang layangan geus biasa jika urang teh panusu melang layangan ngaradulang layangan ti kolot ti kabudak mareuli lang layangan musuh sepeda mereuli sepeda inget kolot budak sasapedahan musuh batu ali ngakarosok batu ali tapi musuh kurban mah teu mareuli domba kamari kaden mareuli hihit deui jeung tusuk sate usia sarili dari masa tusuk kurban teh beli domba saya kurban teh beli tusuk sate beri toma teh suka deh bagian kaganti eta budak babaturan kuing ngaranna soleh didoakeun ku ribuan jelema teh soleh nanya teu diijabah doana lain teu diijabah Islam mah teu ngajarkeun ngadoa wungkul tapi Islam mah ngahijikeun antara doa jeung ikhtiar hasilna kumaha wae kudu tawakal jadi 3 rumusna hiji ngadoa 2 ikhtiar 3 tawakal hayang boga budak soleh pek ngadoa sariring-riring dumadi sarengkak sapali pola uteung tongo walang taga hirup ukur sasampuran awak ukur sasampayan la haula wala quwata illa billahil aliyyil diusik palikeun teh ku Gusti Allah makana sok ayeuna ngadaroa ka Allah lamun aya urang sindang sari teu daek ngadoa teh ngaranna sombong sok ngadaroa sok tapi teu cukup ngadoa da Islam lain simsalabim arang abrakadabra eta mah patarno simsalabim jadi apa prok-prok patarno patarno ge sok hitungan tolong bantu ya jadi Islam ge nitah buka 2 ikhtiar yang beunghar bawa tasbih 2 meter masuk ke masjid wiridan we ya rozak 2 juta kali lain beunghar lang layus jadi kumaha tuh carana ikhtiar lamun hayang beunghar tukang tani sing getol tanina mengkot sekil hasilna tukang dagang sing rajin dagangna ramah ka pelanggan meh loba nu meulina pagawe sing alus gawena meh naek jabatanana kan kitu di mana belinya kita Pak Jujun da abdi mah ngadoa rajin ikhtiar bubulu penyawa ngan hanya akal geuning kahayang teh beuteut cocok jeung kanyataan teh teu cocok jeung kahayang lamun aya eta rek anu teu katilu kaluarkeun tawakal lamun aya jelema kitu ikhtiar maksimal doa dipanjatkeun hasil tawakal da mah aya urang sindang sari anu aral dibere ka gorengan walae urang sindang sari anu sombong dibere ka nikmat dan orang maloloba nak gitu lain beban nu aral dibere ka gorengan ka pangeran goreng sangka ka salaki nyegat ibu-ibu di belah ditu bedah telat uang balanya pamen nongongan salaki teh di tongongan hes ge salakina tiriseun noelan mah cucuk ieu mah kunaon si amek-amekan aja dong tukangan mah tahayang majikan anak ngaba ai mama naon sih teu bugur teu angin aya naon ieu teh jol kileung geuna teh burung pipit buah kedondong minta duit dulu dong salakina pusing cek salakina burung pipit buah kedondong cepit burungku dulu dong cek gitu aral ya ayeuna teh kabang butuh teh beuki loba penghasilan dirinya teh teu naek-naek aing aral aing mah ieu we mending ieu teh ka tetangga
nginjemna teh ka warung biana di sana. Kadang-kadang nginjem oge teh bebeja ka salah kita geus 2 juta bebeja hutang satu. Ka mana ka warung sawah biana alah sia memang ngerakeun. Nah jeung ngerakeun sagala tuh hasil kinya cuma 20.000 budak teh cukup kana budak 55. Budak teh hayang daging hayang lauk untung biana mere keneh oge nganyuk. Sok ade bayar atuh tukang mah salah kita ge da. Era beureun maliti jalan tukang nginjem heula ka dulurna di Cikalong. Biasa wae dari lubang tutup lubang, gali lubang, gali lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, dicap uang bayar utang. Gali. Tungtung nama anger pamajikan anu nganyuk dibayar ku duit sebenarnya dibayar ku salah mana cenah geula bisa ieu teh sekadupak teu barale kurang Sinang Sari salaki dipake bayar hutang aya kitu warung dek dibayar ku salaki maneh dibayar hideung salakina teh bapeot geus huntuan geus ongko ieu pun lanceuk ka bayar hutang bari kade sing bener mah pamajikan nganyuk dibayar ku duit itu dipambayarkeun ku nah gitu dibayar ku salaki yang penting lamun nginjeumna teh ka tatangga ka warung anu halal ieu mah nginjeumna teh ka MBK poe ngajaran teng saya berjanji nah sia sadari bola pelakuna di dia aya di dia baluran beuki MBK ngerakeun belebuk sia muslim beuki barang riba ulah eureun riba oh Pak Jujun tuh di ditu ngomong ti cewis kadenge sia teh odah kadenge ngomong tuh Jujun loba duit cenah urang tapi belum pangabuntuh mana we nu gampang pan duit haram teh meunang dihakan ini kena kelaparan daripada ngakan duit haram kullu lahmin nabata minal haram fannaru olabi setiap daging nu dijieun tina barang haram neraka bagianana keur naon dengan nyaman njem MBK teh lain kerdah hadar teh lain ke beli kulkas ya mah kita tatangga beli kulkas panas kulkas teh pendingin ayo saya makan panas tatangga njem imah jadi sirah orang Sinang Sari aya nu kitu tatangga beli mobil jadi huntu tatangga maju dagang muriang tatangga beli parabola beli paramek tatangga tumpak mobil alusia tumpak ambulan sebenarnya sok aya nu kitu aya takari hirup teh penyakitan nauzubillah penyakit hati mudah-mudahan pada kuring ngaji ti dia mah areureun boga penyakit eta teh amin doakeun mudah-mudahan desa Sinang Sari teh mandala mukti mudah-mudahan sing bebas tina riba auzubillahi min dzalik mending lapar mending jadi pamajikan tukang tadi kenal daki daripada jadi pamajikan pejabat duitna menengah bangsa mending kalaparan daripada ngakan duit riba auzubillahi min jaga tuh ajaran agama teh bener ditiung rajin salat getol riba dihakan bakal ka surga kieu nya moal auzubillahi min dzalik beunghar teu pati riba dihakan wih udah kadenge udah nok tin kadenge niatkeun ti dia gas terus ke tuh jadi tuang padukeun doa ikhtiar ka doa ikhtiar ka doa gitu hasilna tawakal moal main tadi main aral main amak-amakan main sombong pada dibere kamajuan dibere kamajuan syukuran dibere musibah sobar gitu eta sikap umat Islam eta sikap mukmin gitu nah segala rupa termasuk urusan anak pada hayang abrizam soleh papataha non carana kudu dua ngadoa sing rajin ikhtiar kudu didoakeun dia geus perempuan jelema ye nu habib tinggal ikhtiar nah ikhtiaran budak soleh kumaha wow banyak lalakonan ya timidina yang jodoh atau yang anak soleh teh asal-asal pakai petunjuk Nabi mengenai anak soleh teh program
Jeung Nabi mun neangan di pamajikaneun disalakieun pamajikaneun tempo agamana utamakeun sok sanajan ku Nabi ditita tempo rupana menang neangan patpin di pamajikaneun tempo geulis komoh manehna goreng perbaikan eta teh neangan jodoh geulis teh dia nuker ceramah pajajar asa dengan pemajikan mah wis diminggir uing rumah sakulit teu pati bodas pemajikan mah bule lain bodas deui batak anak hijau carula uing awak teu pati jangkung pemajikan mah jangkung batak anak seteng itu tinggal jangkung nenek anak jeung bapana uing irung teu pati mancung ulah nyebutkeun penek pesek-pesek teh ka jeung anak teu pati mancung gitu pemajikan pan mancung batak anak tinggal nurun ka indungna eta teh perbaikan keturunan gitu mulai manu pesek kawin kanu demes nyatu anakna ka tincak muni hideung kawin kanu keteng tu anakna pa jeung buyungan atel beke pagi kawin anu kate anakna teh tuh penek nah eta teh meunang ku Nabi teh dititana anu geulis ge meunang jang euy tapi tak cukup rupa dan rupa masuk ruksa tuh ibu-ibu nugarelis bagaimana apal teh bintangna Sindang Sari teh bintangna Mandala bukti teh ban katingali siga Prilly latu konsina pan Breto mah Bareto ayeuna mah pan siga Prilly lansia ini ayeuna mah manusia metik kabeh mah motor metik teh motor tanpa gigi manusia metik teh manusia nu geus huntuan aran ompok tong kawin karena uha beungeut unggul naon atuh ditinggali calon pamajikan teh tempo hartana meunang di kita ya lumayan kawin ka anak nu beungar mah bisa nebeng heula sementara tadeng sementara tahun mau kawin besok 4 tahun aja gue yang memitoha aya nu kitu aya terus kawin 4 tahun cicing we di mamitoha kene bareng aya mudah-mudahan ngerakeun sih mah mudah-mudahan anu kasinggung mah isuk ngontrak ngantong kawin karena harta wungkul harta masuk bea terus tempo deui naon atuh cek Nabi tempo turunan terakhirna turunan tukang ibadah turunan jelema haram jada teng manuk teng anak merak uyah mah tara TS kalau sifat hade turun di kolotna sifat gorengnya kitu tapi cek Nabi muka opat tempo agamana utamakeun agama bahkan budak hideung caketrek jama budak beulian beragama leuwih halus dijieun pamajikan kumaneh cek Nabi daripada nu geulis tapi jablay tara salat aja wala amatus sauda ugatu dini afdal rasul gitu. Nah itu kan tadi parah dipitang utamakan agama panema nempo geulis tempo rupa nempo beunghar bener teh mana yang boga budak soleh kumaha apa jujur mendikutamakeun agama sabab mun jelema ngutamakeun agama sagala rupa kahirupan ge make agama hayang anak soleh make agama tuh asup ka kamar ge jeung pamajikan salakina make agama pamajikanna make agama sare jeung pamajikan make aturan agama dicontoh Rasul kumaha tata cara sare jeung pamajikan Rasul kumaha mun sapertemuan jeung bojona wudu memeh jeung pamajikan teh Nabi mah wudu urang Sindang Sari kieu sok sia ngaku sia ici sok wudu lah sok kieu heula geus ocon jeung misal ge mah pas ke depan kieu heula Nabi wudu maneh kieu Nabi ngadoa doa rek nyen budak teh geuning alapal kabeh ge beureum sok ada antara jadi apa doa nancan eta budak nu tuju di doaan teh lain lalieur doa sok tuturkeun doa nyen anak tuturkeun bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibnas syayatin wa jannibish syaiton ma razaqtana eta doa teh osok doa eta teh malain hayang anak soleh batur ngadoanya nyetel film BF kalakuan setan ditenyo atuh betul boga anak soleh kalakuan setan ditenyo nyerek soleh kumaha jeung jujur teh kudu luhur ngajina ajengan kieu we urang ngobrol memener perkara kitu balenger
tong luhur-luhur teuing ngaji teh ieu urang teh bener kelakuan sapoe nu can lamun hayang anak soleh bener boga program hayang anak soleh kade pikiran Cimani teh jeung ngaji kuat ka Cimani nah jeung kuat ka Cimani ieu ngorol ka aing jeung dina naon ieu sigan nya gareulis di warendak mane teh leueur sateh leueur dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata itu kesombongan bantuan atau jawab itu kesombongan balikannya hati rame jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata jangan mentang-mentang kuasa menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada itu kesombongan itu keangkuhan bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam silakan punya dan kuasa tapi janganlah angkuh sombong pada sesama keprok tong saware-saware atuh ka ceuli aingna coba keprok kabeh pintar persis dak TK nurut teh di kita eta teh lagu karangan Pun Lanceuk Karoma samun Adima Deroma judulna teh Setetes Air Hina lamun ceuk basa urang kertas sarima ya Sindang Sarima eta teh Cipeyuh jadi mereka sare jeung pamajikan teh pikiran Cipeyuh kumaha maksudna Pak Jujun urang rek sare jeung pamajikan rek namperkeun Cimani kana rahim pamajikan ari tadi urang ngadahar barang haram teh nya mun urang tadi ngadahar barang haram berarti Cimani udah ditamperkeun kana rahim pamajikan teh Cimani haram berarti menjadi anak-anak urang teh dijieun tina barang haram tah kitu sok dipikiran tara Cimani ku Bapak. Aduh Pak Jujun sing gak menikuat kaki itu ngaji teh nya teh tadi kurang contohkeun euceun nyeun kue bahanna teh pan dipilih lain tarigu segitiga biru bener teh gulana nu alus nu herang cap naon teh nya ho gula mah naon deui coba nogna ditoongan heula sieun cacing calang bener teh ditempo cek resep teh kieu kocok telur gula dan terigu aduk kurang lebih 15 menit hingga merata baru lama ibu sok make kopiok zaman uing budak mah manual gini gitu-gitu kuleung abdi sok mantuan da sok dibere kue kumaha diheulakeun ai mantuan mah kitu ngacong kana irung adi gitu teh kudu make uyah ayeuna mah geus teu usum make naon ayeuna mah pakai mixer aduk hingga merata 15 menit sampai mengembang nurut pan kana resepnya cicing tong ngaganggu pan 15 menit ketika bayang aing ngahiung 15 menit cing bade naros ka euceung aing euceung meuni nurut eta kana petunjuk resep naon sababna meuni nurut kana resepna mun nyieun kue teh kunaon sih tuh sieun teungeuna sieun gagal nyieun kuehna bener teh jadi petunjuk resep diturut kabeh bener nah nyieun kue kuat katu taat kana resep da nyieun anak teu taat kana contoh rasul atuh ingin kue ini didengok-dengok resep bahannya diurus-urus nah ingin anak main keks sampai juga doma siapa awas ya jenguing mengaji nanu kia menu kahar ya ngaji kahar itu kahar tos tak suka bener aina mun bisa mereka saregin pemajikan malam Jumaah Kemisna poe Kemisna puasa gitu nyucikeun diri heula lain atau dah ayang anak soleh mana ujung-ujung anak soleh di program
Kang Dede ngonang jujun 14 lila bener teh Kang Dede. Emang ujung-ujung tadi gitu nelpon Pak Jujun pun teu ngewe pengawasan. Bisa gitu aing datang. Boro-boro penantri daftar ke sekretaris di tempo jadwalna gitu. Nya budak salah di program, hayang anak soleh teh di program, cenani di program. Nah, tuluykeun kurang gancangan hamil pamajikan teruskeun eta programna teruskeun istiqomah na program anak soleh mun hayang anak soleh mun pamajikan keur hamil urus budak di jero beuteung teh diurus kumaha apa Jujun diurus teh diurus Pak Jujun pun bojo daharna nundeuna lain pitayeuna budak di jero beuteung teh diurus sagala rupa nah ceuk bahasa pendidikan ngaranna prenatal education ngarti teh cai sarua aing lieur gagayaan teh mah prenatal education teh pendidikan sasan lahir jadi di jero beuteung ge budak teh geus dididik mata kalau kurang mah baheula teu sarakola tapi nyarakola budak aya mah siga nu palinter tapi galu minter sarakola tapi kurang palinter. Nah kalau kurang mah baheula mun keur hamil teh perkara goreng dia tuh langsung diparansahan dari usapan beuteung tengah aja ningali perkara goreng pan di usapan ulah naon paransahan ulah saturut-turut mah lamun lain turuteunana bener teh ulah satenyo-tenyona lamun tenyoeun ulah sadenge-dengena mulai dengeun sinana teh diteuneunna teh pas ai orang tua ayeuna keur hamil pan boro-boro diparansahan nah hajakeun memprogram nempoka gorengan teh pan beuki na TV isuk-isuk insert pagi siang-siang gosip penting-penting selebritas sore pikanya si Angel Elga masalah aja si Vicky Prasetyo pan ngajak baheula mah boro-boro nempoka gorengan batur setengah aja nempok keur hamil diusapan beuteung bari ngadoa sok sieun eta kagorengan berbanding lurus pangaruhna jeung beuteung anu jeung budak nu keur dikandungna jero beuteung para Yasin lama keur hamil teh nya Yusuf Maryam teu kaliwat abdi boga tatangga baheula abdi mah kepo ditanyakeun abdi ceuk maos Quran dirajin jam Jujun ceuk teh keur hamil mun budak lalaki sugan we kasep bari soleh siga Nabi Yusuf mun budak awewe bulewe si soleha kawan geuli siga Siti Maryam singkat ka jawabna teh tapi da bener asup akal gitu. Jadi ibu bapak kok pesibit pun bojo keur hamil si kakak nu dibawa dulu ke orang Arab aya budak orang Arab ditinggal dulu ku manehna da siga orang Arab begetet jadi awas apa ngaruhan sagala berpengaruh makana mun pamajikan keur hamil ibu-ibu nu keur hamil nu keureuneuh eta ge keureuneuh nu keur ngandung tai sirit ya hiji si ketol ibadah singit ka budak di jero beuteung dua kurangan bahkan leungitkeun jauhan perkara-perkara goreng nyarita goreng nempok ka gorengan nu katilu ku bapa dorong ibadahna bahkan bapa mah aya leuwihna tenangkeun hate pamajikan mun keur hamil pamajikan keur hamil si anyanu wewe pamajikan teh mah penting aduh Gusti keluar tiingan besapan beuteung pamajikan melendung teh ngomong ajak ngomong tak orok di jero teh bayi itu kan dikandung teh Dede ayah mau pergi dulu ya mencari uang buat kehidupan kita doakan ya ayah biar dapat rezeki yang halal titip mama ya sayang siu beuteung pamajikan melendung teh pamajikan narik napas tarikan nafas kebahagiaan bahagia seorang ibu yang mengandung akan berpengaruh kepada anak yang sedang dikandung kada ya tengken paya di pamajikan keur hamil ayo digoreng siang itu kudu bentuk mah
ditilik digigir bentik ditutup diharap turun tuh di sawang dituangan dengklang kita jaga entok si ibu teh nyeri hatena pada buat jadi balikan panku sia ya sok kesel aing kayak kalau laki ibu teh ngaledek pamajikan di rusak maneh bener tuh bu sok aya laki itu ayah era ke biasa dibela ku aing tak gitu amat tuker hamil dah program terus hayang anak soleh cuma non urusanan uing ningali jam dirinya ribu jam bawa uing pakai ku uing non urusanan aja ngece sieun eureun teh teh goreng sangka ieu teh salah itu balik lagi hayangnya we ngomong teh geus sabaraha lila kita teh sakitu sanurekeun sok goreng sangka dra teh goreng sangka we tatangga beungan nya di mana teh goreng sangka teh biasa ieu kumaha teruskeun se capek moal saha nu capek keun bae jujun capek karunya teh ka jujun bukan tatangga apa dede ini kari patun tuh sian aing kodar ya kajet ngomong sian cuma saroh itu ngomong gua itu udah dibayar ya Allah kurang doakeun dibayar kang dede mah nyarita kawin tar kiai ieu mah sedekah ka pesantren tuh menjadi tuh WC tuh duit teh pada dede teh pakai beli semen gitu atuh wakeun ngaluarkeun ku dede keur acara sing digetian ku Allah udah hafal kita pakai duit mah jadi bener tuh so kurang cek bikin panggung pakai papan belum papan pakai duit antara balik mikir heula tuh saya anak ngomong tadi kan papana menang nyewa anakku pakai duit masalah menang nyewa gitu Pak Dede teh tenda menang itu tuh sketsel pelaminan menang nyewa kayak menang nyewa sound system teh bener panggung menang nyewa naon deui jujun menang onang aing mah oh ya jelemanya teu baralek nyawakeun aing jeung sound system tapi nabi mudah-mudahan bunga anak orang dia ayeuna sing tepi ka isu parat ka pageto salilna urang di bunga amin punten para kiai para ustaz bisi ngaji sing kuring mah kieu mah jeung teh heureuy wae lain heureuy Pak ajaran tepi tapi jelema seger eta mah metode ngaranna kumaha kuring we bener teh da kuring nyepeng nih itu bener pan matak ngumpul sakit pinuhna ge di lapan pan beureun resep ka uing teh ieuna bener teh ngaji mah di dieu udangna kiai unggul di Cikalong mah tuh bener teh kan ieu senina keun we ke nyon pajujumo nyonyi wae kajeun da nyanyina ge pan nyanyi pepeli pan lagu pepeli nya lagu teh eli ini pan laguna lagu Roma dan tadi ngingetan jelema dijieun tina tetes air hina udah sombong gitu lagu pepeli pan lagu pepeli lagu teh eli hayang apa lagu teh eli sok tuturkeun lagu apa teh eling umat apa sok ngalagu eta kabeh fokus kana waktu subuhnya fokus kana waktu lohor ayo fokus kana waktu lohor bareng eling umat eling muslimat ayo orang berjalan lagu teh eling goyang ieu ngajak salat lohor kan pancet abdi teh fokus karena waktu lohor fokus lain kudu fokus teh perhatikan aya teh lohor lagi ayo ngajak salat lohor ya kisah teh eli eta mah bunga we bah keur corona ayo ngomong we surga mah neraka wae karunya jelema teh jaba sieun ku corona make masker jaba sieun ku neraka urang bungakeun we ngabungakeun batur ge da ibadah abi mah teu bisa ngabungakeun ku naon-naon diwati ku ngabungakeun mudah-mudahan sih jadi ibadah amin salat abdi mah can karuhan ditarima Allah dan sunnah cengos kene awakna sajadah teh ka mana mending geus siga salat urang dieu pan sarua gitu
atuh sugana ngabungakeun batur jadi ibadah kitu nya. Jadi lo sok goreng wae ka batur teh ajengan deui mah ngabodor wae. Maneh bisa teh ka dia tuh di aing. Patak teh ngonang maneh ge teh beul maneh teh. Mas loba gaya lah di sini cabok ku duit sagepok wae. Sosok aya wae teh Ustad Kalapetong tinggal leuweuk kitu bari payun teh ngonang eueuh ngagoreng batur. Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqo. Dengekeun ta ayat ulah sok ngerasa diri bersih dan nyawa ketakwaan memang Allah. Sok loba gaya masing-masing boga cara. Nah bener teh aya ajengan diri majina serius doakeun sing manfaat ilmuna. Aya ajengan jiga murid gorowok sumari umurna doakeun sing manfaat sing beupe ilmuna. Pan mau da jujur pantara mau ilmu ngabodore gini kita tadi mau ilmu mana mah kalau bangga bodor curingan kalau baik mau ilmu nanti didengeng kan jadi mana itu bal-bal pan kita tadi kan ngadongkeun program yeun anak soleh kita tadi bener teh dikasahan sok ngabaci mani coba sok aya ajengan ngabaci mani goreng heeh jeung pamajikan pikiran cimani aya teh ustad dia ngabasen padahal eta perkara penting bener teh eta teh ilmu tadi cek saing teh mau ilmu kata abang ngomong teh sama istri teh gitu dan nyanyi wae gitu apa ada alus sorana daripada mana sora goreng menang eueuh cacak-cacak keur gering teh lurah mun keur jag-jag kaning goreng ngonang kuring mah tak padede ngonang kuring sabab can ngonang ubalik ongko ngonang kori ongko aya di jerona penyanyi ongko bodor ongko sojeng opat amplop teteh mata kurang meriah bisa amplop makanya lagu nage rupa-rupa ya lagu pop oke, dangdut siap di luar rock biasa di dalam rock komo ahli jadi teruskan ketika jam sabaraha ke subuh nyiksa aing ketika subuh memang naik golek ketika subuh cuma esaro jeung seu Maimunah nangarena yang di da balat moyan mae sarong mae sirah Maimunah moe maneh karena sekarang teruskeun deui borosot lahir hayang anak soleh hoyong pajujur tuluykeun programna lamun hayang anak soleh bapak saksian pamajikan kerahir maksudna naon mun borosot anak lahir gancang adanan ku bapana osok tara di dia orok di adana gitu ulah ieu mah lain pun ada pun bojon ujung ngalahirkeun di imah bidan akan di dieu teu kuat nyaksian kunaon soak ai keur nyieunna teu soak tiga alkalin dia keur ngalahirkeun soak jadi kusa ditungguan ku pun adi emang anak adi gitu Adina datang si teteh geus ngalahirkeun gede budaknya mi kaset siga we wan gede budaknya 4 kilo si mah dimontoh mang sakti da we manu asup 2 os keluar 4 kilo ya awe mah hebat macam-macam awe mah sakti asup 4 os daging teh keluar 4 kilo cicing babenyit mah ngarti jangan si teteh salamet angan dijahit da gede teuing orok mah sabaraha jahitan 12 jahitan gancang maneh lumpat di kabidan harewaskeun saya sakit keun aing 2 jahitan disieun beakeun teh deket tah rontok anak nangong adanan osok di adanan pajujun abdi ke pun anak genepanana di adanan bisa pun adi macam ngaku adi nyata apun adi mas saya suatana pajujun abdi mah goreng ada lain asal alus jeung non jeung goreng sora kalimat adanan anu bener utama keneh ku bapana ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ternyata bisa gitu aja atuh lo saya lebih alus suarana singkat kori nu bieu ngajerit tari dan Mekah dan sidang sari itu lagi sidang sari adalah gitu tuh
mana berarti dia sok aki-aki wae sarua udah orang ke masjid nyarakeun sih aki-aki teu beja ka uing kiai ku pacarana kan itu adan aki nu kobat aki imam aki nu amin aki pacarana mah masih daerah bingung gampang di rumah jam salah di suki-suki adan kiai mah sering gelo atau aki dicarekan cobaan harewaskeun we menyebut gelo kiai harewasan calak-calak sakit dari dasar apa jujur mah cenah lenger tapi ka aing dicobaan ngomong si aki ada jam salapan da bener pinuh di lurah di KRT hansip darakan nyanyarekan si aki kata oke sih gelo ada naon jam salapan sih kita balikan gelo teh aing pasaria aing ada subuh nu nolol ka dieu sih aing ada jam salapan setting turun ka dek naon sih ka dieu naon di mana isu kayak ada jam salapan mereka pada nurut kau gitu terus di azanan di komatan ngaranan nu alus budak teh program eta pula dianggap omongan jujur dan paling daun nabi ayo sina ismahu ngaran wae diatur acara agama ayo mau budak ke Cikalong decan ebidan desa baheula mah bae kana kol buntung borosotna kol buntung ngaranna tesanggudana Siti Kolyati jadi mau kaliwat ke Hareupeun Polsek Cikalong tadi Hareupeun Polsek pisan lahirna teh diaranan Rosi nah Rosi kabarosotan Hareupeun kantor polisi ulah asal-asalan ngaranna budak lahir asar maroba inuna Jumat asar boa lahir subuh PAH jam 5 suhatma bae nu hiji karana teh David anak tukang senal di Cikalong karena David gaya David pantun bapak pantun api tukang senal jepit lalu sekarang budak teh lalu waca ngomong di we sih jenuh tadi eta kenen ngomongna ieu manehna naon jujun cili aing mah segala entah tapi ulah sok balaka sih tepi ini gua sarewas sok ge jadi ngarewas atuh pak jujun loba duit cuk di mana mana nu ngomong sih tadi wae eta jujun nonana jujun ai jujun mah bahasa Sunda adi jejen lanceuk jojon balana jajan balana jin balana filmna jin dan jun dan jin mah jun mah soal pernah jin jun mah di baheula pan uing oge gal buah ujin teh ti budak kana ge sieun jeung teh aing budak ke budak kana ge ujin geus diusir balik ngaji ke can listrik di Garut atau tahun 75 can listrik ka imah uing balik budak ku ujin anu baturan sorangan teh ada teh sieun da aya jampe ti mah ona mah ngadoa we da muliakeun urang da tanji ngadoanan orang nu bisa karek bisa doa rek dahar bisa eta Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar kabur jin teh sieun aing saumur jadi jin ek dihakan ku budak sebentar gede geus alia lurah jadi kada tahu 5 moroloto sieun eta sieun aya kursi geus bisa baca ayat kursi karek 5 kalimat saoge usin anu 4 geus nyingkan hiji molotot gitu bandel bacakeun ka 6 kalian molotot ket keur maca ka 7 kalian boro-boro anu hiji nyingkan 4 daratan aing beuki suak teh ngagusur nu hiji punten ustaz di matoleh jadi jing oge sika urang Sinang Sari we ngomong adat teh ngajar doang eta siga jing torek Jujun bahasa Sunda, Junaidi bahasa Arab, tina jundun ditasghir make ya nisbah. Junaidiyun artina tentara leutik. Hansip tentara leutik. Mudah-mudahan sih jadi jundullah tentarana Allah, amin. Masih gering-gering kieu oge kuduna cek dokter, mun dokter uing nyaon ngamuk ya pasti. Apaan bapak katanya masih berani ceramah, sudah kondisi begitu pasti gitu. Tapi uing mau dayang jadi jundullah. Keun we kumaha-kumaha teh sapaehna sudah ceramah. Tapi kamari cek dokter nyarita istirahat heula atuh pa istirahat heula. Jadi kuring teh istirahat heula, buka heula aya hikmah kuring meureun ceramah di tanggal 10 tapi kuring teu cici tetap jadi tentara Allah. Terus pasantren di Garut fokus. Salah satu kuring geus 1100 urang. Neangan jelema di santri nareangan kuring di Papua, di Batam, di Jambi
santri kuring datang banyak kuring eueuh di pesantren. Kot hikmahna palurah emang fokus ke pesantren. Alhamdulillah di mana-mana eueuh teh urang dieu. Terus darata di baturban pesantren teh cakaya teh urang dieu. Oh, Pak Jujun mereka mah promosinya promosi oke pakai diting kalau bahasa. Tapi di Garut pesantren sama pondok pesantren jauh hari. Browsing teh masakan tiktokan sebenarnya kayak anak. Nah, siapa rasukan nih? Browsing pesantren halus. Yes, kurang terus ke nya. Jadi geus dingaranan tak, geus dingaranan terus akekahan. Sok budak ekahan karena kemarin nanya ke si kuring, nah di Kiwan. Eka dulu apa kurban dulu? Gimana kalau saya kurban tapi belum eka? Cepet ada hubungan atau kurban jeung eka? Eka mah kewajiban kolot ka urang, kurban mah urang. Jeung mikiran eka segala. Paksa mana sate ekahan kolot itu mampu eka. Aina orang bangun kurban, urang mah hubungan ada jeung mikiran eka segala. Nah, beda dalil nabi eka maka wajiban kolot ke anak pengen tak mengomot nanti raku tuh bisa ngekahan budak hari udut ngelepus eka tuh bisa soal saya tukang udut alih hisap so kan itu ya jar cok jarum cok lah sebenarnya sabungkus malah 1.000 kemudian sabungkus sapoe kali sabulan 450.000 kerudut kali setahun 5.400.000 doma 2 udut beki kurban san pernah teteh ngerakin sehingga belak kekenya sarebeun Allah saya tukang udut Pak Jujun kuat kan ngagogoreng gua teu ngagogoreng tukang udut ayeuna we eureun geuring 4 bungkus abi mah tuh pun bojo mah geus pusingan nyarek kuing geus teu bisa ayah kayak bukan dokter aja ayah dokter dosen nggak bisa baca emang apa baca aja rokok membunuhmu ayo baca lagi rokok membunuhmu rokok membunuh baikku pusing majikan dunia aku mandinya aja kak dokter cek kematahan tenang sayang aja katanya nanti penyakitnya paru-paru yang tidak merokok apalagi penyakitnya rupa-rupa bebor so dikumpulkan martos KBSR ada mau bumi 2 tahun ngecari dikumpulkan martos rokona beres dijim dia minimal 2 poin kaduru mending durukan di ayeuna cek cuma urut bapak dulu aku rek kenal saus kan lalu debat dulu cek dulu teh Pak sadina seberapa bungkus 4 bungkus lebar Pak cobi upami ku bapak ditabungkeun ka peser mobil udah datang bapak terus kawan mobil gak acan tapi mau opat ya bang udut mobilnya opat nyerek udut bari buka mobil udut lu bagi udut masa dikaryakeun wae dikit da lain nyerek udut Pak Jujun mah pekwe udut mah pekwe ngan ulah udut beuki kurban can pernah udut beuki ari ekah teh kaduga teh belegum itu akikah sabab cek Nabi ari budak temur tahanun barang gadean ai barang gadean derek digarap ditebus heula eta urang nebus anak teh melalui perintah akikah ya Allah akikah heula ya ulah ngomong teu mampu maksakeun mah mampu gitu eta udut geuning kabeuli nya ekah teu kabeuli ya udah lah can ngomong ka budak can ekahan udah lah udutna ekah heula terus di akikahan terus di ekah beda jeung kurban mah bedana ekah mah atah asapna dibagi kurban mah atahna dibagi kamari kalurban teh urang teh tuh beuy loba nu kurban teh ngerakin meuli nyung MBK ngaberi kulkas apa pantes nu kurban teh saeutik nya Pak RW RW lu 400 sunan kurban teh kan 2 domba mereka hakana 400 sunan gelag-gelag deh ku panitia loba nama
Ieu mah panitia belah ditu kan bejana urang ditu teh nurutan urang dieu tapi kahampur-hampuran itu panitia mah obat kuat pasiar teh ngabagikeun salah anu beungar dikirim daging halus anu miskin dikirim ke rewedah tinggal di sini teh ini untuk lonceng ya sahiji beletok foto saya bu membawa sengsara teh terus diakekahan terus eta budak teh dikhitan jadi Pak Dede itu sedang melaksanakan bagian dari proses menciptakan setup nizam supaya jadi budak soleh. Tadi ayatnya dibaca ke protokol lain perintah protokol lain perintah lurah khitan budak teh perintah Allah. Summa awhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Seterusnya kami geus kawahyukeun Kanjeng Muhammad yen anjeun teh kudu turutkan agama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim dituntut deg-deg tadi punya lira Yusuf ada 82 tahun kebayang. Ibrahim deg-deg cek boro-boro nikah deg-deg bobogaan budak menang hayang Nabi Ismail tidak dibenci kamu tadi gantian ku doa mama ku Allah da urang teh kurban teh mencit anak tuh bakal yang mencit mah boro-boro anak mencit mah ge hararese cenah alah doa mahal lu sati komo kita mencit anak. Nabi Ibrahim ketika kitu mencit anak Malaysia batak ditahan teu kokocok cetek atuh sia kecek sorangan beda jeung cek abriza tinggal di renceng dia tiba-tiba bunga asli ke bunga palsu yang panggung wih ceramah segala ayah anggur kelengkeng ayah apa itu mah ayah dahan apa diceramah mengyunkeun kue dole gerada leh di mana kue dole nah ya gerada leh ulah hayang bro kapan kainnya tadi asongkeun dan biasanya umumna Pak Dede di batur banyak umumna lamun tadi asongkeun sok dibahankeun lamun di batur makin mah umumna di batur umumna di batur nyaritakeun biasana kitu kaajengan teh umumna di batur mah di Pak Dede mah teu kudu kitu keur nyaritakeun umumna di batur di Pak Dede mah teu kudu kitu ngan memang Pak Dede ari hirup kan memang kudu umum jeung batur. Tapi sumpah Pak Dede menuju abdi mun wangsul muka bagasi mobil eueuna naon ribo abdi mana naon ribo Pak Dede ai teh era dipanggih mah kitu. Nikmat aya marawis tadi maca sholawat babarengan tak kitu ben cabok teh tong leungit ben cabok ya cabokan ting nakola jadi totos gitu sholawat sadek saya kikian saya kenging kikian kenging bet boro-boro Pak Dede loba duitna amin dan usus samalin kiki anak-anak Pak Dede. Tugas Pak Dede selanjutnya menjadikan mendidik Cep Abrizam jadi budak soleh eta nu berat pada kondisi seperti hari ini yang budak soleh tahun 2020 dibanding yang budak soleh tahun 1871 berat kene ayeuna bereto mah budak ulin jauh setik gorowok bapana teh tong jauh teh ulin teh pamali adanya pamali teh muring kan berjing tepi ka ayeuna ke can panggih jeung jurig pamali budak ayeuna mah di luar palah di imah pika paureut ayeuna budak tara keluar tapi dunia masuk ke kamarnya film porno asup ke kamar bener pengaruh goreng asup ke kamar pan iya ayeuna mau usum ieu gadget aya cicing di imah main Mobile Legend we budak bener lain maca Quran bener teh Mobile Legend we siga hirup teh rek ngaluput jeung Mobile Legend
Ya mending Mobile Legend usum sholat ada mending ya tapi kan poho sholat hari baheula pan teh kitu geus tong mikiran dus sih kang ada cing harewas aing nyaho teh keur mikiran dus ka aing pas ngomong tim aing ada kadenge dianggap kudu ngomong geus si odah kadenge apa kadenge keur ngomong nyanyi naon itu kue sok teh kudu dipikiran eta mah sok we dibungkus pake dus kalau mau ngasok gendus kade tong ngasok kana leungeun ke Bali ditutur-tutur oh dus keur pajujun emang ngajengan dus teh acara teh kieu tah ayeuna keur ceramah jelema keur bobot ka hareup tah ngitahan ka tukang aduh punten tadi ka Balina tong dianggap pada dede baheul euy jadi ku pada dede tong dianggap heur baca Sok di Indonesia kan mohon maaf Pak Dede saya bercanda jadi tolong oleh Pak Dede jangan dianggap ini mah main jadi jangan dianggap saya main jadi jangan dianggap main besar wakene ulah mandinya ngadieur keur ceramah ayo ting harewas ngomong gendus oh deui ngomong naon tadi distrikan naon teh ngomong tuh cek kamu ke bahala udah pada maghrib ngaji suka masjid dan dikiringkan ku bapana nurut budak bahala namanya panorama ayo ke masjid sholat jeung bapana di hareup budakna silih seret di tukang matak mun budak ayeuna silih seret sholat di masjid antep ulah sok riweuh ayo budak dicarek ke masjid kan sok aya teh DKM babalagaan ayeuna nyerek budak asup ka masjid aing budak mah tong asup ka masjid deneng budak mah euy kan maya budak we ngoge baheula keur budak mah sholat kieu da beut kepan kuda-kuda aing sing kabur labu diseret balik sok ayo udah balik aya tapi kan kelas 5 SD ngaji kikituan teh geus gede mah kan hareup we daerah kitu baheula mah beres salat bapana pan wiridan budak mah pan mundur ka juru tajuk baheula ngaji alif-alifat jeung ustaz ngajina ge tenang alif cek budak alif lain alif can kenapa can bener alif terus alif bener karek ba ta cetek ta saya bisa lain sa bel ustaz nyontohan ustaz bener karek jim cek budak jim panjangan atuh sati bus untung lain kareta pek dieja jabar mata jabarta si jersey ajabar ya mata sia baik ditarabaskeun baheula mah ihdinas siratal mustaqim ceklokeun cekuruna teh ihdinas siratal ceklok mustaqim usada pusing diteke sina budak budak ustaz meninggalak nyeri abdi diteke ngajina lila apa jujur bae da lila di masjidna da ngaji baheula pe ka Isa teh sanangis wong Isa gorowok bapana geus jangeureun lah ngajina salat deui salat Isa beres salat Isa bapana balik budak mah ngomong ujang mah balik Pak rek mana jang rek sarewe ditajuk budak bae mah gempar sare ditajuk teh subuh kageungkeun deui ku bapana matak maghrib Isa subuh teh sarora mana budak baheula teh tah ieu kolot ayeuna pan budak baheula pan kitu urang teh baheula banyak ayeuna kumaha masjid karena di karoncian sok yang ngaku bener teh di alusan di kuncian budak ka masjid dicarekan beda budak lumpatan di masjid kan antepkeun budak teh waktuna lamun maneh paeh pun budak teh beuki ka masjid bisa merek ngagenti di dieu lamun aya kolot sok nyarek budak asup ka masjid eta teh keur memutus kesolehan budak generasi bakal soleh di lemu udah ngabejaan ya ulah sok kuring di Panyawangan ya masjid Abu Bakar Siddiq di tukang nah aja judul masjid eta mah masjid ramah anak mimiti aya masjid ramah anak aya budak dikasih sapedahan di jero masjid diantepkeun we keun dibina ayeuna geus 18 hafiz Al-Qur'an coba
Di make utek kadi di kaina mah we siga nu hareup palinter no cing awas di siga rumah sakit masih kita sakala teu meunang tungtuna mah aki-aki deui aki-aki deui merek paraeh di masjid suyu menjadikan di masjid dan ngebas pusat pendidikan keur barudak satuju balikeun deui ngaji teh ka masjid ngaji di PAUD ngaji di mana di jauh di masjid mana budak ayeuna mah tere bisa ngajina ada metode cepat ngan tere eueuh di masjidna di baheula pan tadi magrib ka isya kaburu isya di masjid gempar ayeuna pan aya tulisan ngajeblak dilarang tidur di masjid leuwih alus teh bagi eueuh nyawa aing aya karpet teh sieun ngadahdir jadi masjid ayeuna mah keur karpet teh keur jelema emang bakal diharapkan bakal keluar karpet soleh bakal gitu pan hayang keluar budak-budak anu sok tekenan teprek hees ke di masjid nanti pada hees di pasrona subuh-subuh itu sholat ngerona lain hees di pasrona di gitaran panggil mereka masjid yujang kurang sholat kadang gogorowokan biarkanlah aku begini ini mahuku dieu ayeuna mah urang bebarengan ngadidikna kumaha tuh Pak Jujun zaman ayeuna tiasa bingung budak soleh tiasa Pak Dede tong leutik hareupan ngan carana beureuh kudu kompak Pak Dede jeung Bu Dede nah Bu Dede saha namina Bu naon Bu Ririn Bu Dede Pak Dede jeung Bu Ririn kudu kompak sabab ngadidik ayeuna mah kudu make seni ngadidik ayeuna mah dihirasan kudu anak ulah dileuleyan kudu anak ulah da budak dihirasan bisi kabur kudu anana dileuleyan kudu anana sok ngalunya makanya budak teh kudu boga figur otoritas patesna di bapa tegas lain keras lain kasar tegas kadua kudu boga figur afeksitas patesna diinung leuleuy gitu budak teh salat subuh toel ku indungna salat geulis bungsu bager anak pun anak awewe anu bungsuna ciuman ku indungna dede sayang bangun salat subuh hese ku indungna mah sampai hese karek kobog ya ini dede korejat padahal ini mah tara pernah nyabok tapi ngadengin ya korejat budak soal tegas diciptakan dari awal ayo mah kalis dede keras bangun atuh sayang soleh benak ratu papana ge sarua ini ngalunya atawa papana non salat sia bedal cabok sia ku bapa ceuk inuna tong dicabokul papana lepkeun kana sumur kita teh kabur aing anak tere cenah jadi make seni komo inung mah we dangukeun we jeung cijah ipa anak nining titin aya kabeh nok aya oni aya oni dengekeun ye cemeh inung mah al ummu madrasatul ula cek Nabi ari inung teh sakola pertama ke anakna nak inung mah sagala rupa dahar carana ti inung ngomong nu alus ti inung nah kalau urang mah main inung di bubu sakidu bagus satu cap nyata kalau urang mah beula dibeuweung dahar ka budak teh bener teh sok tara dibeuweung di dia nah we tara dibeuweung tuh ya si aing oge jelema ayeuna sing kepala linter tapi barang utang ngajawana teh geuleuh lamun cidu abdi ka anak ece geuleuh ai cidu ece ka putra ece mah janten ubar jadi kolot balap budak tidak ngodak pencenur di kumaha inungna budak belekan diletakan ku cidu bari inungna budak digeledag sirana kana temo kana tehol di kumaha inungna digesek make naon tah coba pun anak nu cikal dokter nu kadua di doktereun ieu mah di UIN di Gontor nu katilu pun anak nu dokter ditanya si buku mah carana ya aya nerang kupang nerangkeun naon sababna Bu Kilung bisa nyageurkeun sira budak nu teu geledag tapi kaina teu bisa ngajawab pun anak nggak tahu ya wah aku ke dokter tapi begitu hebat baheula inung diwapa dibeuweung cidu inung asup kana batak pantes
ku sabab nyarita na oge indung teh digugu atau da ciduna ge diteuleuy ku anak nah huapanana make leungeun langsung batak curug indung diturut mama hoyong jajan cicing mama teh gaduh artos turungkut udah balba kerek curug dikieun oge hari akhirnya aku mau budak kerek dahar akhirnya di blender bener tuh nek diat bener tuh itu di blender mata tinggal budak akhirnya ayat tamu di ruang tamu mui ujang calik seur tamu mui ujang tamu mui sama anu anak sia di anak blender coba blender takokeun kana luna ngomong jam jujur masih kahere tapi sok kurang pikiran diajar tafakur. One cause of modern civilization because we have no time to meditate. Ngerti tuh? Kegayaan. Salah satu kehancuran abad modern ini karena manusia tidak rajin meditasi, tidak rajin tafakur. Coba mau ditafakuran. Nges di blender ngehuapan aja pakai seno katuh baham budak jeung leungeun inung di halangan ku seno. Nu paling parah bapak anak sibuk, inungna sibuk, budakna dihuapan ku pembantu. Ya pantes kelakuan budak kira pembantu deh. Awas ya, ulah dianggap konsepnya anak soleh di dulna ge itu. Ulah diaminan unggul amin, amin, amin. Bari jeung teu dipake pakanan. Yuk ayeuna mah urang kompak, bapak jeung ibu kudu kompak ngadidik anak. Siap. Siap. Nah, gitu gontor orang mah bembeng ayam nyarita pesantren pun ke gontor protes tapi di gontor teh lu poe lu peuting salat teu mandi teu dahar teu kieu we teu betah beureun telepon ustaz teh tadi ke Bandung Pak Kiai anak Pak Kiai itu begini cuma jawaban tegas kita menjawab gen antep sabetahna dan itu teu mau ini lulus awak kebadan ayeuna geus kuliah kenapa karena kita menjaga gitu kan babarengan indungna jeung bapana kompak ieu mah lain atuh di pasantrenkeun jeung bapana indungna nya bisa jauh budak itu ditega bapak pesantren ke jauh teu hayang anak emas anak emas beni lebay saya nyebut anak emas can dulurna naon mah anak keong lain anak emas temen geus segala bisa karek anak emas nah apa jujur betul pesantren tadi nyontoan di imah bese ngadidik di imah teu bisa titipkeun atuh kan bisa boro-boro ngadidik anak kan kadang-kadang ngadidik pamajikan can barisa bapak-bapak teh bener tuh sok rek jawab ibu jawab bu ini mah tanpa diduga ieu pertanyaan jawab saya ngawadul saya eceuna si tarik ka jawabna sapra kawin yang salaki ece pernah teh diajarkeun wudu ku salaki sing tarik pernah can tanyakeun sia Mang Omod Mang Udin Mang Ikin Mang Eman Mang Tatang katoh yan ku aing ini teh kawin can pernah ngajarkeun wudu acan leumbas amun pamajikan akang bener wuduna mun teu bener maka dosa pamajikan akang nu teu bener wuduna akang salakina bagian dosana teu kabagian kita kade ulang harus sukses tapi pun anak teh 5 alhamdulillah 5 anak pun anak mah tenang dosa dia anak sareng sada pun anak mah tos gaduh bumi disewang mobil disewang tanah 5 hektar sewang duit 10 miliar sewang deposito lah ulah kang aku sukses aing rek nanya eta budak anu 5 geus bener salatna can geus bener ngajina can geus bener ibadahna can lamun acan bener ngajina can bener salatna maka kok ngarasa jadi jelema sukses mana jelema gagal sih teh emang di akhirat bakal ditanya depositona anak maneh salat teu balik maka budak bakal protes abdi teu salat bapak abdi beres sarung keur simut wungkul di harudu meteu tiris lain keur salat teu jadi ka maneh ka surga ge diprotes ku anak-anak nu 5 nu daroraka tapi mun anakna soleh mana di neraka anak tenang absen dengan bapana eueuh bapana nanya ka Gusti Allah Gusti pun bapak teu aya bapak maneh mah di neraka aduh alim ari abdi di surga pun bapak di neraka pun biang di neraka da abdi biasa kieu teh pan kasolehan ku didikan pun biang sok cokot di maneh kitu
makanya kajian papisah di dunia sampai ji putra lima di mana jadi Gontor jadi Aljohari di Garut jadi Cianjur jadi Cirebon jalan menuju Ngarangos kajian pisah di dunia asal di akhirat ngahiji daripada di dunia ngahiji mana emas yang adulan jadi akhirat kepencar di kasar tadi itu bahaya daun mau kasar mesti jadi mau halus malah datang yang mana kartos maksud simkuring nyarios kartos dia malah jujur lamun teu kieu lain jujur simkuring lain teu bisa nyari kartos bisa kan lain jujur jujur mah kieu tiba lagi ciri khasna kieu urang Garut kieu nyeri hate teu kumaha jujur dikeun teu dalam hati tina hati bersih ibu siana ke lain sia kayak hiji jelema ieu mah sia retorika. Nah sunah mapan aya adab lanya kongsi kanu adab tapi batur kasinggung we mantep lah insyaallah mah kasinggung da kuring mah cerita di celat heran nyarita naga lain individu itu nunjuk ka jelema mun ceuy dede sia karek teh sopan pani mah sia naga kakak sia bahasa langit ieu mah sia gitu bahasa retorika ingat balik ke dieu omongan Pak Jujur. Nah di mana geus kompak ngadidik teu bisa ngadidik mah titipkeun ka lembaga nu bisa makanya simkuring teu nyieun kontrakan di pasantren sabab simkuring hayang menjembatani kolot-kolot anu secara lahiriah zaman kiwari hese ngadidik sabab di perkotaan di imah di dieu wangaruna rare loba nu teu pararubuh disiapkeun pasantren loba pasantren lain berarti wing promosi pasantren aduli teuing teu dipromosikeun geus loba kamari ge nu daftar geus ditolak terus da geus pino kobongna gitu sok pesantren di mana gitu maksudna nya bu bisi kabur upae anak can soleh tuh pan bapana gering oge ceginungna teh jajak ku kakang ini bener teh ku batur ku anak tadi mun aya maot akang kade aya mah aya kakang aa tete anu amanian teh kakang anu ngasupkeun aya ka kuburan teh kakang anu ngadanan teh di kuburan teh kakang batur aya mah kade da aya nyarita reubeun umat ya patak dipasantrenkeun ka Gontor patak ena dikuliahkeun di UI hayang kitu aya teh kita ngaji Fadel kita ngaji di Huruf Kuning eta teh hayang kitu mimpin salatna anak nyolatan mayit ulah tinggal kamari ayo nyolatan aya rukuan salat mayit untung itu sujud soalnya ke ruku salat mayit pakai ruku loba dosa sama mayitna kaciri teh teh menteng make agama hayang boga budak juga kitu Alhamdulillah min setahun sekali ke kuburan teh jabaleun ngadoa di gitaran di mana di kuburan teh dan uji mabari mabok gila aing abah nyebutan kuburan bari mabok keceluk memang nyeklek modar tah insyaallah di dieu teh aya baluran mabok di dieu teh aya teu aya doakeun upami teu aya keneh doakeun singgan sang salagur lamun masih kena mabok kabeh janjang eureun bisi keur mabok modar sia ceklek bawa modar emang anu malaikat sia bisa nyanyi tanya ku malaikat marok buka anggur merah malaikat ke masjid dagor nebek ada syatnya digeuleuh malaikat ditajong boga nebek teganya lalu sok mabok ayeuna ngajak mabok nyanyi ayeuna dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ayeuna geus kompak teh dulu aku gila padamu dulu aku memang gila sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku menang tuh kopi ini yang bisa enak kan sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang tak mau sekarang tak itu bantuan eta teh ngapalkeun taatan teh 3 bulan aja cek pamajikan teh ari ayahna naonan taat wae cicing di duit
Ya Allah mulai tuh. Nah gitu. Kalau mau geus didikan di imah kompak inum bapana, lingkungan geus diamankeun ngaliwung jeung saleh. Tong ngaduana. Lamun hayang anak soleh, beuting teh tong karerek wae. Hayang anak soleh udah diadu kerek jadi salah kita. Salah kita. Bacaan anak. Salah kita. Bacaan anak. Ini burung mitohan di kamar tukang ater. Jadi pabrik kerek. Anak soleh mah beuting teh udah nampakkeun sajadah dina. Abdi sumujud sadiri mula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya gitu atuh. Siap gitu siap. Allah Pak Judul siap kita urang Sinang Sari beuting ngamparkeun sajadah jam 2 berarti gorowok dina lainnya. Posek daratang ke dia garelo maksud amparkeun sajadah salat beuting wasallu bil laili wan nasu niyam batur kerek tibragan ca urang salat beuting munajat ka Allah. Aku kabeh dosa Gusti abdi badingdeung anak abdi tong badingdeung abdi bodoh anak abdi tong bodoh abdi belegu anak abdi tong belegu abdi barakajul tong turun ka anak abdi neuk leukeul belah jantung barakajul bodoh badingdeung sepet abdi pun anak masih soleh sing bageut sing bener sing pintar. Di mana geus tobat karek tah menta jadi tobat heula karek menta tobat men ibadah tobat karek menta dan aturan ge iya kana wa iya kana ulah menta diheulakeun ibadah heula tobat heula karek menta batak salat peuting mimitiana syukrul wudu eta biasakeun syukrul wudu mah tiap geus wudu salat syukrul wudu eta nu ngajalikeun bila dirobat tarumpahna geus aya di surga waktu di Isra Mi'raj tebrak itu teh asing cenah tarumpah teh kalau Bilal ieu kan nanyakeun ka Jibril nya kalau Bilal nya kalau sababna Bilal ahli surga datang ka ieu tanyakeun ka Bilal ditanyakeun naon ka istimewa Bilal kita Bilal teh naon Bilal teh sok salat syukrul wudu tiap geus wudu salat 2 rakaat karena syukrul wudu. Datang ai salat penting teh mimitian salat syukrul wudu salat tobat karek salat hajat karek tahajud itu atuh itu namanya sholat isuk-isuk isyraq geus beres mah subuh teh daguan isyraq isti'adzah istikharah karek isti'anah isti'anah ieu ajeng-ajengan salat naon salat ajengan teh gaul karek nyawa salat ribuan 2 tapi kudu loba mutolaah kudu open minded kudu rajin ngaji lah eureun ngaji da ngaji mana teu eureun masih geus jadi kiai haji ge tong eureun ngaji doakeun tuh bangsa ajengan adang di Cipulus kantunkeun doakeun mudah-mudahan Allah nepatkeun di tempat mulia di sisinya Allahumma warhamhu wa'afu anhu Al-Fatihah. Tuh ulama mah mau diisah gantina hese sarjana mah modal 1000 gantina ulama mau di susah gantina vaksin kuring teh nyeun kontrakan ke mahasiswa tapi nyeun pasantren di Garut kalau kuring aya entak para ulama para kiai sarjana mah tukang nyieun sekali wisuda ulin Bandung ribuan sarjana jadi dia kiai susah gentosna bener tuh coba ayat jadi dia hayang nih boga hayang boga budak hayang jadi kiai ayat tuh hayang tuh boga budak jadi kiai pesantren kan atuh alah eta baju nok bebereumna kacing calang ampura ya rada motivasi aja nyanyi kalau bajeleman itu tadi sukses teh sabab geus bisa ngawariskeun harta geus bisa ngawariskeun mobil iman
tapi akidah jadi benerkeun mata kayak mau dionang di kadieunya kayak mau cabur akan cabur heula we anu amin we urang doakeun lamun geus cabur urang ka dieu panjang umur kabeh urang bahas tentang kumaha ngadidik budak supaya akidahna kuat engke ini mah bisa jam setengah atuh ngajina ge pamit teh 13 tahun ngaji teh banyak dibeakeun ayeuna jadi awet-awet halus dijawab keboyong coba tinggal ke awet-awet aja kali aku udah di awet-awet disediakan modal terangkan kumaha cara pendidikan Luqman Al-Qur'an ya budaya la tusyrikillah teh kumaha pengajawatanana kayak mun dionang di kadieu urang di dongeng minimal yang mau boga gambaran ngadidik budak program dimimiti budakna ngadidikna kompak inung bapana lingkungan amankeun nu katilu ngadoa sing rajin ka Allah tah doana mah rek bahasa Arab we ku ena Quran Rabbana hab lana min wa dzurriyyah qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama pe Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a teu bisa bajujun ku bahasa Arab sunahkeun we Gusti mudah-mudahan pun anak si Jajang si Ai si Lilis si Tatar Babi doakan si Ai dia budak soleh gitu cari itu nana sajadah peta ku bapak nasib kuring ke orang tua santri sok nyerita kieu hari budak tuh dia sholat awal waktu zikir hari inungna di imah telat sholat lohor setengah 2 bapak naik sholat kumaha budakna tuh udah bisa paket pan RCTI ge meureun sinyalna dibenerkeun kan lamun RCTI ngageber ta tipina ulah nyalakeun RCTI di Jakarta di Kebon Jeruk salahkeun ta tipina buat sinyalna pengancarna teu malik ka Jakarta malikna ka Desa Gunung Bromo kan kamari anu ngomong ieu kamari teh aya santri pinah carita teh ngomongna teh muncak pun biar teh dialikeun we pun anak teh nah kunaon cai dialikeun muncak ada budak teh tenang di pasarnya kada susah cara salat kudu digubrak-gubrak wae di sini teh nyalakeun pasantren dia we kan kalem cicing sok naon deui muncak udah ngalawan cek geuring teh kela barudak kumpul barudak ari di Al-Johari aya pelajaran salat eueuh pelajaran ayeuna pelajaran ngelatkeun salat kedesar-desarian budak teh pan di pasarna deui mah satengah jam memeh waktu salat geus di masjid 10 menit memeh adzan kudu geus diuk di masjid kitu ajaranana kitu si berebe ai di Al-Johari aya teh adzan pelajaran ngalawan kolot eueuh wah cek teh budak balik ka ditu terus cekeng teh jadi telat salat teh ningali papana di pesantren pada karena telat sholat karena sieun aturanna ge 5-10 menit memeh adzan geus di masjid begitu balik ka imam baru bapana katingali sholatna telat wae aya batur tinggal dikitukeun cicing di mana nyalahkeun pesantren jika ayeuna majar teh pesantren ngajarkeun radikalisme terorisme ceuk saha di pesantren pelajaran radikalisme balura eueuh mana pasar ngajarkeun ngabom eueuh eta mah kapangi di luar kumanehna agama belajar agama can mengakar pangi jeung jelema pada nu kitu mah ngarek ruta kitu dari Quran dari Pancasila nya udah salah pertanyaan ge tinggal jelema awam di kitunya eueuh pilihan nya milih Pancasila dibanding jeung Quran dalam bandingan rek nurut ka Allah rek nurut ka Jokowi ini pertanyaan naon tuh coba sih jelema bodoh mah ulang dicekok terus tuntunan dibeledug we kita ka Suriah ya ka Sarina ngabom jadi Sarina upayana tukang buah kerengan nafkah emang jihad begitu lain jihad jahat jajar Islam sumogo teh kitu makana ngararaji budak sina ngaji supaya jangan di kiai heuh hari aja ya kumpul ka dia rek neangan dokter Jujun rek neangan kiai Jujun jawab dokter Jujun kiai Jujun eta nu ditempot teh lain dokter ada kiai nah bener jelema datang ka kuring ngaji bakal derek neangan dokter Jujun dosen UIN atau kiai Jujun kiai lain dokter lain dosenna bener teh makanya sok diajar baroga sumanget kurang sinang kerta sinang sari sok diajar beperieun ece
Beureut emak anak mama kudu ngarti agama, jadi pengembang agama, kudu jadi pengedar ajaran Rasulullah gitu atuh lain anak emas kerok tukang es tong meuli eta mah es abu kamari goroban kalau jajan beuki ai beuteungna dieusian ai huluna jeung hatena teh dieusian kumaha boga budak suci punten ah simkuring lah ngobrol we gitu katampin syukur nyeri hate kumadinya da pada DT ka DT konang jujun teh meureun kudu bawaeun teh bener teh nya maksudna teh euceut teh ka dieu teh kudu aya bawaeun da jeruk bawa kali bawa ku aing yang cau jeung anggur itu kan kabeh itu kue teleh teh di bawah ayo aja mau non bawa ilmu tikuring minimal ku Allah mudah-mudahan dia pasti wasilah jujur nyarita Allah ngarungsulkeun hidayah dan kalau aku mah jujur nyarita disuk-suk didunggung segala diomongkeun oge lamun ku Allah teh diberi hidayah mah anger lamun ku Allah diberi hidayah pasti ya kabeh jelema isukan hayang ngasantreunkeun anakna ka mana masan ka mana lain kateuing ka mana loba pesantren karena itu mah loba jelema pan teu kageuing seutik oge sugan hayang masantrenkeun padahal di Cikalong ge loba pesantren nu jauh teu nu deukeut henteu solatan maneh untuk coba malayan nyolatan gerata anak mun paeh teh sedih geura maneh teh di solatan ku jelema nu belegug deui di rukuan kan hati-hati yuk lah mudah-mudahan Allah masih ada hidayah ke urang sadaya doakeun sing Cep Abrizam sing soleh doakeun Kang Dede sing nyontohan soleh halayan tiasa ngadiri putrana sing saleh abdi ngadoa putra ece sadaya sing saleh doakeun oge pun anak sadayana sing saleh putra pajujun saperti kitu 8 tapi 8 teh nu aya 5 kamari lockdown, uing mah lockdown atuh. Lockdown teh kedeun hamil pemajikan teh positif, negatif virus positif pemajikan beuteung. Dan tidak dirkeun ku Allah pemajikan teu kuateun meureun, kadu seuring teuing hamilna. Gitu. Namun sering atuh keureuh we bareuh deui keureuh. Tina 8 teh nu aya 5 kan, nu 3 kaguguran termasuk nu kamari doakeun. Abdi mah 8 teh tiduaan. Ya abdi jeung ti pamajikan dengekeun deh nyalung-nyalung geus mah. Beuteutina teh goreng sakawae. Main nyalung da ti jauh sorangan mah jadi cucungu abdi geus janji ka pamajikan demi Allah mama aya mah moal kagoda kuning-kuning geus kieu. Sini bejakeun ku anakna. Itu hadirin. Jadi simkuring doakeun pun anak sing saroleh sadaya. Putra ibu bapak sing saroleh, putra pak dede soibul hajat sing soleh. Ayo tuturkeun aminan. Allahumma sholli wa sallim amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan manfaat simkuring tadi naik jam 8 jam 8 lawih 10 menit enak jam 10 kurang 15 menit jadi bisa jam setengah leuwih mugia manfaat doakeun kuring sing sehat doakeun aranjeun ge sehat salamina humma shallallahu wa makadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.